nasib diri dipangbekeun henteu beunang ku disabaran aduh lain ku tega teuing intit tisu kurunyung teh subuh abdi tunduk urah muka kentulan batin nyeri cerik sorangan aduh lain ku tega teuing nyeri hate moal beunang di ubaran jatuh tumpuran paeh get teu padasaran mengpeng ora kene mengpeng budak can adi segera serahkeun telak tilu sakalian henteu butuh lalaki bajingan gak rasa kumaha aing henteu robah moal eling-eling aduh lain ku tega teuing kamana ieu Pak Hajat teu kamayu Pak Hajat aya Cik Ajat mah mana lilis ayu atuh ieu dangdutan ieu sanes pangaosan duet mau bana nyeri teuing nasib diri teh dipangnyandungkeun henteu beunang ku disantara aduh lain gunung torogan indit itu kurunyung esu abdi tunduh aburah muka kentulan batin nyeri cerik sorangan aduh lain ku tega teuing nyeri hate moal beunang di ubaran najan teu tumpudan paeh ge teu panasaran mengpeng ora kene mengpeng kuring ora kene pegere serahkeun telak tilu sakalian aya sisana teu butuh lalaki bajingan kadeh boga rasa kumaha aing henteu robah moal eling-eling aduh lain gunung torogan bapana mangga Pak RW di haturanan
jadi panglipur kalbu kamemet hate eta kabaya berem dirende jeung potret anjeun ditetep teu kicep-kicep kembang asih jadi bangkak beri batina langsa aduh Kang Mas aduh Kang Mas cita akang sakit lain pisan ayeuna beuteung tegatan aduh Kang Mas Kang Mas naon atuh kalepatan diri abdi ajen tega gaduh deui Agang Haji asorban palid nakal jika punduk Agang Haji sumaja cali abdi alim Pak RW ye alim di Jandung kaso pondok kaso panjang kaso karoyong ka jalan sono mondok sono